Karangkung, kangkung cek. Kangkung, arek mal hei. Kangkung cek. Hei, kangkung. Hei, kangkung, arek mal. Naon kangkung? Kangkung. Mana duit? Hubar tondo, kangkung. Kangkung arek mal ya, kangkung. Mana duit? Ceban tilu biasa. Ulo kumaha? Naon seteku mahal, tibang ceban tilu mahal. Ah, Pirahku kangkung menikuat 20.000 sabeungkeun. ampun tagad geber eta teh celi teh. Bolot 10.000 tilu. Oh, Ayo atuh geura pilihan ya kangkungna, geura pilihan. Ya teh nu kieu mah sehat kangkung mah ceuk sehat, kangkung mah mengandung vitamin. bareureum kieu kangkung sehat, mah ge bareureum geuningan ieu mah ngeunah seger keneh karek nang tadi ngarit uing. Takadaharan nu kieu ulah sagala daging kalong di daharan, daging beurit non di daharan nyaho teu virus corona nyaho teu sok radio TV. Teu virus corona teh eta nu berbahaya, Cuk. Jelema teh pararae virus teh gara-gara ngadaharan kalong, ngadaharan beurit, ngadaharan ucing cuma di daharan rasa maneh beuki. Bandar ulah sok rasa maneh beuki nya. Ngadanya teu. Heueuh puguh ceuk, cungur tatangga mah bareuki kana ngomong teh. Uing ngutang Bang Emo didagangkeun, diiklankeun ka ditu ka dieu. Ayeuna di ngahutang kangkung, godong ge diiklankeun, ceuk. Idi, ya jelema emang aing ngomong naon cenah ujug-ujug ka. Apa tadi congor tatangga? Lain cenah. congor tatangga ece virus corona, lain congorna corona. Heueuh, congorna. Keukeuh mah dicongorna. Heuh puguh ceuk, congor jelema mah kitu diomongkeun, kieu diomongkeun. Ayeuna ngahutang kangkung diomongkeun. Ke deui uing tanggung renteng Bang Emok diomongkeun keneh wae. Sok lalaja TV tara. Nya, Eta anu osok. virus corona teh Osok, aing ya. mah, Anu osok. jelema ngakanan beurit, ngakanan daging. Pan aing teh ngomong eta ceuk, aing teh ngomongkeun eta kunaon sia ngomong ka congor tatangga atuh. Pancek aja tadi cenah ge congor tatangga mah heueuh piomongkeun wae puguh. Corona ieu aing teh tadi teh ngomong corona. Corona lain congor tatangga heuh minggas enota. Arek dibayar mah ieu. Nyambung aing ngomong jeung nu budak geuh cokot lah aing ku sieun ieu teh. Geus bawa rek baras iki. Geus kabeh we atuh. Geus bawa lah. Teh laku geus aing pusing aing ngomong jeung nu ieu ah. Aduh ngai. Ayo ah, balik aing ah. Teu lah teu bayar ah. Geus bener. Pusing aing ari ngomong jeung nu budak teh kitu sok tara nyambung. Sok ngomong jeung jelema eta di beta kacau peuh sok ngahutang. Ngomong teu nyambung. Wah, lieur aing ah, geus balik ah.